Bismillahirrahmanirrahim. Waridatu sareng ari murtad. Salah satu aksamin eta ayat 3 bagian. I'tiqodatun tegesna kahiji pirang-pirang murtad patekadan. Wa'af'alun sareng kadua pirang-pirang pagawean. Wa'aqwalun sareng katilu pirang-pirang ucapan. Wa kullu qismin sareng ari saban-saban bagian. Iya tasya'abu eta bercabang-cabang ieu kullu qismin aya fa'ilna syu'ban kalawan cabang kasirotan anu loba. Paminal awali mangka eta tetep tina sawarehna anu kahiji atana pinu awal asyaku ari mangmang fillahi dina ayana Allah au fir rasulihi atawa dina ayana utusanana Rasulullah awil Qur'ani atawa dina Qur'an awil yaumil akhiri atawa dina poe kiamah awil jannati atawa dina surga awin nari atawa neraka awis sawabi atawa ganjaran awil iqobi atawa siksaan au nahwi dzalika atawa saumpamana itu anu kabeh mimma tina perkara huwa anu ari ieu ma muzmaun aleh eta geus rempugna para ulama. Dina ieu pasal bade nguningakeun tentang murtad. Sebab saur kamari teh kana Islam teh aya anu ngaruksak. Nyaeta ruksakna Islam teh ku murtad. Urang geus tenang-tenang cicing dina agama anu dianggap sah ku Allah, tapi dina hiji waktu urang kena kucobaan boh kunaon wae tentang lemah ekonomi atanapi kunaon nu sehingga urang bisnon ngajalankeun kana perkara anu luar ti Islam nu sehingga jadi murtad. Tah ayeuna bade diuningakeun kumaha ari murtad. Asalna murtad mah khurujun anil Islam, kaluar tina Islam eta murtad ngaranna. Waridatu ari murtad salah satu aksamin. Ari murtad teh kabagi 3 bagian. I'tiqodatun hiji murtad patekadan, wa'af'alun 2 murtad pagawean, wa aqwalun 3 murtad ucapan. Jadi datangna murtad teh bisa ku 3 rupa. Hiji ku patekadan dina hate, wa af'alun ku pagawean ku panca indra, wa aqwalun sareng ku ucapan panginten ku lisan. Engke bakal aya penjelasan hiji-hijina nu kumaha murtad patekadan, anu kumaha murtad pagawean sareng nu kumaha murtad ucapan.
wa kullu kismin sareng ari saban-saban bagian anu tilu teh iya tasya'abu syuban kasirotan eta teh bercabang-cabang kalawan cabangna anu loba itu jangan tina murtad i'tikad murtad af'al aqwal engke teh bercabang-cabang nu kumaha i'tikad nu kumaha af'al oge nu kumaha aqwal. Nah ayeuna urang pesek hiji-hiji nu kumaha ari murtad i'tiqad. Paminal ula mangka tina sawarehna anu kahiji teh naon i'tiqada sabab cek tadi teh murtad teh aya tilu hiji murtad patekadan i'tiqadatun matak cek di dia paminal ula mangka tina sawarehna anu kahiji nyaeta murtad patekadan asyaku ari mangmang berarti mangmang mah kena teh aya dina hate sesuai sareng i'tiqadat murtad i'tiqadat jadi mangmang dina hate henteu yakin teu ngabogaan kayakinan anu panceg mangmang sapertoskeun naon lah mang luak leok gitunya luak leok seperti pucuk awi dina pasir gitunya katebak ku angin aya angin tigirang kahilir aya angin tihilir kagirang luak leok tanu kitu teh mangmang gitunya teu panceg mangmang dina naon pilahi dina ayana Allah itunya sakapun cek hate teh aya bener Allah teh teh henteu sebutkeun aya da teu katingali disebutkeun teu aya emang aya dadamelanana cenah mah buktosna alam dunya jeung langit ieu teh ciptaan Allah jadi urang teh mangmang teu gaduh kayakinan tah nu kitu teh murtad khurujul anil Islam kaluar jelema tina Islam itu mangmang teu ngagaduhan kayakinan kayana ayana Allah da ari Allah mah geus 100% kurang teh kudu diyakinkeun dina ayana kitu nya ayana kumaha cara tobatna awal inyadu wae billahi sakumaha sareng kamari enggal urang tobat deui nyuhunkeun panggriksa ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan ngaoskeun istighfar manawi ngaoskeun syahadat manawi dina salat anu sadinten sawengi 5 waktos aya bacaan kalimah syahadat mun ku Pak Apip mah sok disebatkeun nya sabaraha kali urang maca syahadat dina salat sabaraha kali salapan kali denya salapan kali dina anu bangsa 3 rakaat 4 rakaat 8 kali dina tahiyat awal sareng tahiyat akhir dina subuh sakali tah jadi salapan tuh tah justru eta teh pikeun nutupan pagawean urang hate urang bisi kupur bisi murtad matak dina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah margi saur kamari oge lamun urang kaluar tina Islam kupur ngaranna mangka dina ngucapkeun kalimat syahadat teh cekap dina salat tapi upami asli bolongkotan kafir bade asup Islam maka kedah aya anu waktos tertentu kanggo ngucapkeun 2 kalimat syahadat au pi rasulihi atawa dina ayana utusanana Allah mangmang gitunya awil Qur'ani atadina Qur'an mangmang itu nya dauhan Allah lain mangmang
awil yaumil akhiri atawa dina ayana poe kiamah. Nah poe kiamat teh nya bakal aya tanapi moal urang teh mangmang can bisa ngayakinkeun kitu nya anu padahal saur kamari dipayun wajib diiktikankeun kana ayana poe kiamah. Ayeuna urang di dia dina bab pamurtadan mangmang berarti ku ayana mangmang kana akan terjadina poe kiamah mangka urang geus disoledat akidah kitu nya geus disoledat awil jannati atawa ayana surga awin nari atawa neraka ieu makan penyebatan lah awi sawabi atawa ayana ganjaran amal di mana-mana urang migawe amal sae nya bakal diganjar tanapi bohong awil ikobi atanapi lamun urang midamel siksa non amal awonnya bakal disiksa atanapi bohong itunya awe nahwi dalika atawa sabangsana eta anu tos dicarioskeun buktosna mangmang dinayana Allah mangmang dinayana Quran sinarang anu sanesna mujmaun anu parantos dirempukeun ku sadayana para ulama-ulama. Ta upami urang mangmang dina salah sahijina anu disebatan neme oge anu sajabina anu teu kasebatkeun neme anu wajib ku urang diimankeun mangka urang khurujun anil Islam eta teh kaluar tina Islam nu disebutkeun murtad patekadan kitu nya ngan urang mah lamun teu acan kayakinan mah nyata sok mangmang wae kitu nya sok mangmang wae kitu nya jadi sing yakin perkara anu wajib diiktikadkeun malihana ya salah sawias pidawuh Allah gelengan kamari dina surah As-Sajdah kitu nya pikeun jalma anu mangmang saur Allah walau taro idil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim Rabbana absorna wa samina farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Jadi orang mah percaya nanti di mana-mana geus terjadi seperti di Tasik dina eta dina ilmu kenegaraan rame na ngarona teh di mana-mana terjadi aya maling maling rehewel kitu nya tah urang oge dina amal kadanya walau taro jeung lamun geus ngarasakeun atanapi ningali saha idil mujrimuna jalma-jalma anu darosa nakisuna ruusihim neunggelan kana sirah-sirahna jadi jalma anu dosa teh saurna jaga di yaumul kiamah nakisuna neunggelan ruusihim kana sirah-sirahna sirahna teh ditenggul bledak oh nyerina teh teu aya wates wangeuna kitu nya inda robihim dipayuneun panggeranana eta jalma-jalma tah sanggeus ngarasakeun manehanana nyeri neunggelan sirah ku karepna Robbana duh pangeran abdi absorna muhun abdi teh ningali ayeuna teh wasamina naon ngadangu abdi teh karaos nyerina kitu katingali nyerina ieu mastakan nu di sirah nu diteunggelan ku abdi teh kitu nya parjina muga Gusti ngauihkeun dewe ka abdi teh na'mal bade amal solihan bade midamel amal soleh abdi inna mukinun ayeuna nya yakin geuningan lamun midamel amal sae teh bakal diganjar lamun migawe amal salah teh bakal digenyer ayeuna mah yakin matak seueur jalmi-jalmi anu protes nunjuk basa urang mah ka Allah hayang dibalikeun di ka alam dunya rek midamel amal anu sasae-saena rek midamel amal anu saseueur-seueurna ngan geus terlanjur gitu moal tiasa kitu nya janten kesimpulanna heula dina pangaosan ayeuna murtad kabagi tilu hiji murtad patekadan dua murtad ucapan tilu murtad pagawean murtad non patekadan sapertos anu parantos disebatan neme sodaqallahul adzim.